Ya si Ustad teh ka mana si jangkar ke hente lila-lila teuing. Aduh. Si jangkar ke hente pasti ini bari ceurik itu ngoguk-guk di mana teh ya. Ati anak kartuna beunang ku Pak Haji Mayung ya. Si Ustad leutik teh. Dasar atuh ngalawan Haji Mayung malah kuat atuh. Aduh. Astagfirullahaladzim, itu Haji masih kena nungguan. Kumaha we cek masyarakat engke merenya kartuin kapangiheun ayeuna mah yeuh. Aing Haji. Hop. Hadeula. Cicing. Naon deui atuh Pak Haji? Cicing. Naon deui? Deuk tadi deuk di dieu tah. Deuk sok deuk. Naik ka dieu naik. Aya hayu kita diuk. Cicing. Kumaha po? Haji ulah diwartos-wartos anu tadinya. Tah. Yo. Lamun kieu Ustad cocok Pak Haji. Oh, geus teh Pak Haji ningali penampilan kieu mah geus ayeuna mah geus moal aya deui anu daek nitah ngimaman, mimpin tawasul, nyerenkeun sagala geus moal aya penampilan tah cocok. Ustad, dangukeun heula. Sebagai buruh nati Pak Haji karena Ustad geus nurut, geus ngagugu, calik di dieu. Karena keinginan Pak Haji Mayung anu geus genep kali munggah hajina anu berhak menguasai daerah ieu. Engke ku Pak Haji bakal dibawa piknik atuh Ustad marukumaha. Yo. Dengikeun heula. Mulai teh ayeuna tah kieu penampilan. Cocok Ustad. Cocok ka beungheutan. Yo. Dah hafal. Baheula teh maneh teh henteu mah santren. Ukur maneh mah bisa ngomong wungkul, bisa pidato, bisa ceramah. Teu mah santren maneh teh. Cicing heula. Tah ayeuna di masjid Kade yuk, ketika berjamaah di hareup ya, Ustad diukna di tukang dina teras heula nya. Ulah waka asup ka masjid. Cicing dina teras heula. Engke geus qomat, geus beres qomat, kakara Ustad asup ka jero masjid. Karti Ustad? Iya, Pak Haji. Ha. Sok ayeuna cicing heula. Pak Haji ieu ayeuna arek ngabejaan heula warga. Yen Ustad teh eueuh keur liar. Akhirnya ke Pak Haji teh. Ngarah naon biga bisi titah ngimaman deui atuh. Tapi dah hari penampilan kieu mah kurasa mah moal meureun warga ogen mikir meureunan mana anu wajib, mana anu pantes jadi imam. Engke ku Pak Haji dibejakeun. Yen Ustad mah aya kepentingan keluarga. Dengikeun heula cicing. Ulah waka asup ka masjid ayeuna cicing heula di dieu Pak Haji ayeuna arek teh heula ka masjid. Ustad lamun geus ngadenge qomat kakara tidak init nya. Di ditu kan qomat sok make speaker. Kakara Ustad init ka masjidnya, kade bisa ngajaga perintah Haji Mayung bisa taat, salamet. Lamun Ustad ngalanggar keneh, tampakeun ku Pak Haji. Tong disebut ngaran Haji Mayung, lamun didinya tadi kitu ku Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aya teuing Haji Mayung. Aya nu kitu jelema, bisa model Haji Mayung. Nya turunan ti mana eta? Pasti kumaha lamun cek masyarakat engke Pak Ustad ieu ngangangen nu kieu. Ya Allah, mudah-mudahan masyarakat ulah kapengaruhan Pak Haji Mayung. Ngaroe tetep Ustad. Nepikeun penampilan disaruakeun jeung ilmu. Naon hubunganana? Ieu kalah lila meureunan Pak Ustad nya. Bunga daguan komat heula mah. Ai Pak Haji, kumaha masyarakat lamun narunguan. Mudah-mudahan masih ngerti masyarakatna. Gila dia aku mate. Boleh orang dulu. 2 menit deui. Lah, boleh orang dulu. Nah, itu juga si Ustad. Alah, nya.
Tuh, aduh. Waktu sholat lah kasare nya. Nya. Engko cek Haji Mayung eueuh cenah aya kepentingan keluarga. Ah, bohong. Tiang lah kasare waktuna sholat. Apal? Ketempo bukti. Bener teh. Ngaran ustad teh. Itu pagawean waktuna sholat, waktuna berjamaah itu sare. Itu sare. Ek di mana? Ka aku kumaha? Keluarga nepi ka kitu. Hah? Gusti nu agung parah ieu mah. tong didenge kade ulah didenge deui lamun ustad ceramah kudu daek berjamaah kudu daek itu kade ulah pati didenge tempo Meh lagi sare. itu kan sare buktina kitu sia baik karakter sambil masyarakat teh ayo kok laok sia ustad Padulnya. bener tuh Bener. Bener. bisi Pak Haji nyebutkeun ayeuna mengada-ngada bukti itu ustad depi kata Ampun ieu mah. astagfirullah parah ieu mah parah kade lamun engke si mamah jeung si bapak arek syukuran arek tawasulan omat ulah nitah si ustad Pak Haji we nu geus puguh genep kali munggah hajina ahli infak ahli Mau sedekah percaya ieu mah itu sare kitu ulah percaya antep ku Pak Haji digeringkeun ayeuna Percaya ka Haji Mayung. nya atuh aduh eta bahasa warga nepi ka kitu Percaya percantan abi mah lah sampai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasaksian kumanarana kasaksian katempo. Eta kalakuan ustad waktuna salat kala sare. Ya Allahu Rabbi, hayange dipanggil ustad, hayange dipanggil akang, hayange dipanggil pak. Kaobohan Pak Haji teh. Lain kaobohan, ya teh setiap tah. Ya, ari kudu dibejakeun. Setiap rek salat teh kitu ayeuna kan geus bukti yen Haji Mayung mah bener naon nu diucapkeun naon anu diumum-umumkeun di masyarakat nyata ayeuna mah nepi ka hees geus ayeuna mah fakta bener teh fakta Kaobohan mah Pak Haji. oh menyak kaobohan minang-minang teuing eta teh geus lain Kan sur Pak Haji can koh matong ka masjid. alasan pangigen teh jeung Haji Mayung mitnah eta mah ulah sok jijeunan ustad geus harayu hayu tah nya barudak bejakeun ka inung hidup dimulai ayeuna ulah percaya ka si ustad leutik sabab dalil nage ukur kapangi ukur apaleun hiji balik hayu Ayo tadi abi cek Haji Mayung Kabuktian. cicing di dinya cicing hah kabuktian Pak Haji kumaha abi. Kalau abi tertangkap basah ku masyarakat. Padahal mah manehna anu kitu teh. Jangan ngaran-ngaran Haji Mayung Gusti ka ustad. Yuh, dengerin. Si Haji gara-gara Haji Mayung da ieu teh aing kepanggil ku masyarakat salah balik ke tangan segala poho da